أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ahli sorga nugas aya di sorga, berbagai kelompok, berbagai perorangan kapanggih nyana jeung ahli neraka bahkan ngagero. Weh Teddy, weh kok ahot, waduh kamu di neraka ya? Iya nih, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, nyata nyata jelas kami ini telah ada di surga, dan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah disampaikan, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para ulama mengatakan bahwa siapa orang yang beriman, takwa, beramal soleh nanti akan diberi kenikmatan yang hakiki. Telah nyata sekarang saya merasakan surga yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh para kiai-kiai, ya kebetulan kiainya juga bukan Kiai Golkar. Kiai Golkar mah nggak tahu sekarang di mana itu kepalanya, nggak tahu saya. Ini mah kiai yang asli. Ya dia pernah menyatakan bahwa siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, beramal soleh akan diberi kenikmatan yang hakiki, surga. Saya telah menemukan qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Mantap bener, bukan sekedar mantap, mantap. Ada apa sih itu di sana itu? Wah, tete banyak bener tete. Bismillahirrahmanirrahim. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين wallahu a'lamu bimuradih. Wa nadalan nyeluk sapa ashabul jannati pirang-pirang kang anduene surga, ashaban naring pirang kang anduene neraka, taqariron wa tabkita narara netepkeun lan kenarara ngahinakeun an qad wajadna satune kalakuan iku temen nemu ingsun sadaya mawa adana ing barang kang wis ngajangjikeun ingsun sadaya rabbuna sapa pangeran ingsun sadaya minas sawabi saking ganjaran haqqo kalawan nyata. Fahal wajadtum maka anatan nemu sira kabeh mawa'ada kum ing barang kang ngajangjikeun ing sira kabeh rabbukum sapa pangeran sira kabeh minal azab saking siksa haqqo kalawan nyata. Qalu ngucap ya ashaban na'am ing lapad na'am inggih. Fa'adzana mu'adzinun maka nyeru sapong kang nyeru nada munadin tegese nyeru sapong kang ngundang bainahum ing dalem antarane bainal fariqaini tegese ing dalem antarane pantarara yana ashabul jannah ashaban nar asma'hum kang
ngarungguakeun ya munadin ing fariqain an satune kalakuan laknat wa ikut tawilanat Allah alal ka'al zalimin ikut tetep ingat wong kang zalim kabeh الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون والله alam bimaradi alladzina nyatane wong akeh kang padanya gaya alladzina kabeh saing manusia sabilillah saking dadalan Allah dini tegas agama Allah wa yabguna alan nyupri alladzina kabeh ing sabilillah ayat lubuna tegas sejarah rupiah alladzina sabila ing dadalan agama Allah wajah ing bengkok muwijatan tegas kang ngabengkokaken wa hum lan utawiya alladzina bil akhirati kalawan akhirat kafirun iku kang kafir kabeh masih keneh terusan ayat nu kamari di mana kamari teh ahli sorga teh dibejaan ku malaikat. Wahai jelema nu iman, wahai jelema nu iman tur amal soleh, antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ulah asa-asa syuk gerak ditutuh sorga nu geus disadiakeun jang maneh jung gerak ulah di darieu bae ribet. Hayu geura berangkat mana pimpinan kapilah namana ieu itu ayat ayo gara-gara benderana gara berangkat ayo geus berangkat kabeh ka sorga masyaallah dipimpin geus puguh ku Sidina Abu Bakar Siddiq ku Sidina Umar ku Sidina Utsman ku Sidina Ali Sidina Hamzah berbagai sahabat-sahabat kabeh berangkat mimpin para penganut dilanjutkan ku para kitu aulia Allah geus puguh al-aimatul arba'ah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali berikut pengikutna berangkat ka surga jeung anu nuturkeun anu iman jeung amilus sholihat tuluy ka belah diana ku para wali-wali sanga ayo terus wah cenah aing adena geus jarah bagelah sia geus wah berarti aing teh ngeangan cenah bandarana salat henteu jarahna ge teh salat emang sia bisa teh salat gitu aing mah jarah ge neangan peperet sugan bae aya sakorsi teu mah lain zarah tanu kasih dagang melalui zarah dagang melalui umroh dagang melalui haji dagang tah mah kos itu haji ulah terus anu ulah pana tuh cenah kitu amat aing mah kitu bae aja ieu teh kudu ku batu salah we geus pokona teh mah dagang tah mantak balalangkrut ge boga pondoknya na aju ngadirikeun yayasan umroh bangkrut pondok sebab niatna ge lain deuk ngaluhurkeun agama dagang kabehan henteu aya hiji dua nu bebeneran kula ieu deuk ka Mekah geus aya tu jamaah nama lantaran ieu jamaah perlu pembimbingan besi salah toapna besi salah engke saina jeung sajabana kiai mah diberangkatkeun ku kula eta bae pangbimbingkeun nya oh tu teu nanaon geus kos kitu mah niatna karena Allah masalah tah kos kitu mah ngaji keneh aju ulah nanyakeun ieu sabaraha pina tah asal geus pi bae dagang ngaran asal geus pi bae dagang ngaran ulah nanya-nanyakeun ka situ geus pokona bae mah karunya ka masyarakat bisi teh jahun ketoap batur maka kenca nyana kakatuhu tabrakan kan sai kudu mah disopah heula ka marwah nyana mah ti barwah ka dibabalik jadina bisi kos kitu doang ke bisi kieu deui di ditu naon jumroh batur mah di Aqobah wusto nyana mah asal eta lancuh bae jeger lain masjid emeng besi kitu doang tak dituduhkeun ayo atuh gitu karena Allah masalah ngaji ngaran dah
Sik malaikat ancil kumul jannatu surga. Wahai jelema nu iman tur amal soleh berangkat. Surga nu bagian maneh geus jelas. Ditambahan deui ku kafir-kafir anu jatah surgana ku ari jelas-jelas moal kunyana diwariskeun ka maneh. Uristumuha. 2 urang boga tempat deui. Masyaallah. Bokingan orang asli hiji jeung warisan ti kafir-kafir. Waharajas. Waduh, lamun teh mah satempat aya 70 widadari sedengkeun tempat ieu 70 kali 70. Wah, teu bisa ka mamana. Gugulingan di susu widadari urang. Halo Gusti Allah. Masyaallah. Kuari mah ahli sorga geus cicing di sorga, ahli neraka geus cicing di neraka. Geus masing-masing tempatna kuari mah. Malah sorga teh pernah dibukakeun ditinggalikeun ka ahli neraka tuh. Itu sorga teh tempat maneh nu sabenerna mun maneh iman jeung amal soleh kulantaran maneh teh iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad, maka ieu tempat anu jang tata dina jang maneh kuari mah geus diwariskeun ka tatangga maneh. Duh. Geus minahin jasa pokona urang di sorga. Kuari mah urang sorga geus cicing di sorga, urang neraka geus cicing di neraka. Maka kuari ahli sorga nanya ke ahli neraka, wanada ashabul jannati ashaban nar. Ahli-ahli sorga teh menyeru ngagero ka ahli-ahli neraka. Lamun aya ahli sorga samiliar berarti samiliar ngagero kabeh. Nating ku haramat samiliar jelema. Hoi ahli neraka cengeng-cengeng ujian pangeng ceuli. Didinya teh lain kudu kabehan lantaran bahasana ge ashab teh jama kapanggih jeung jama aljam jama di mana muqabalah jeung jama iza kubilalil jami maka tusiat maknana tengke diwarna-warna dibagi-bagi. Carana mungkin kelompok itu ngomong ke ahli surga, mungkin kelompok ieu ngomong ke ahli surga, mungkin deui saurang-saurang yang ngomong ka jelema anu kunyana diwauhan keur di dunyana. Henteu lain bareng kabehan ngomong sakumaha abri. Abri kan jeung polisi lamun geus siap kabehan. Siap dan ngomong kabeh bareng teh. Aya kelompok itu, kelompok ieu aya saurang-saurang. Nah ieu bahasana jama kapanggih jeung jama. Nada ashabul jamaah ashaban nar. Al jamu idza kubilat lil jam'i maka tuziat. Maknana engke bakal diwarna-warna. Berarti mungkin per kelompok, mungkin perorangan. Nah, bisa saurang kapanggih jeung saurang deui. Aya jelema ka sorga ku ari ieu kapanggih jeung ahli neraka babaturanana. Tedi sia di neraka. Aing di neraka. Ted sia kunaon ieu di neraka kunaon pan sia keur ieu. Aduh jeung aing babaturan keur di dunia. Kok di neraka sih? Kredit. Ada geus puguh tabakan kos kitu tamata ieu mah jeung kafir. Baheula teh keur di dunia teh urang wau kasih engko material ko ahut. Ya tadina urang nyokot paralon kanyana, nyokot kayu kanyana, nyokot engsel kanyana. Bahkan sok ngobrol ai prak di akhiratna urang maka sorga si ahut maka neraka. Kok di neraka? Iya. Kenapa kau neraka? Ya nggak iman. Waduh, kok, aduh, di neraka ya panas ya.
jangan ngomong. Aduh. Atau Presiden Gus Dur kapanggih ke jeung Presiden Clinton baheula kungsi ngobrol wauheun nya nama jeung George Bush wauheun jeung George Bush engkekan Gus Dur ka sorga, Clinton ka neraka, George Bush ka neraka, jeung berbagai-bagai nu ka neraka kafir kan disapa ku Gus Dur. Hai Clinton, dadah. Dadah. Sini. Come here. Ngobrolnya ada di dinya. Waduh tuh. Mari teruskan aing. Emang kau nak tuh bisa jing. Aduh, langsungnya jadi takut bagaimana kabarnya dan apa yang dilakukan. Aduh. Ngobrol ke perorangan ngobrol. Urang ngobrol jeung sing koahut, jeung si siang-siang malingseng ngobrol, jeung si Tegwan ngobrol urang kabeh. Nah, jeung kafir-kafir geus jelas-jelas ahli neraka. Atau babaturan orang ngejawara tadi nyabu baik keur di dunia nanti. Waduh, teu eureun-eureun nya. Yang kaler kidulnya Gusti nyaho naon teu nyaho naon kasanga saya keur naon keur aya di langit aing di langit sabaraha langit ka-7 aing keur di Sidratul Muntaha goblok nyabu bakos gitu tolol saya kapanggih jeung saha waduh kapanggih jeung Gusti Allah tolol teh coba nu jamu mah bloon nu jamu mah kan lamun kuahan kadengena ngadenge nyana mantes rajaban nyana asa ka langit ngadenge kitu Kangjeng Nabi kitu naon naik buruk nyana asa naik buruk aing jeung Jibril naik buruk ya kan Jibril urang mana bojong tolol taruh jabu gele mah kecil jabu mantep guys tambah ku ekstasi dicarekan geus seuri nya syakron tolol sakikitlan we aing keur aya di sorga Firdaus waduh eta jelema nyabu teh kos kadari di Indonesia teh pohara lain bae masyarakat biasa polisi abri nyararabu geus teh aneh ge cenah kieu ulah sok suuzon aing mandek suuzon bae kumaha lamun ditajakeun data lengkapna nyaho jasa aing ulah sok sombong ge sekali-sekali sombong kon kos nyahoeun jasa makana kitu ge nyaho jasa abri nu mana moal bejakeun eta karak rahasia polisi mana eta karak rahasia lain apa polisi terang gimana bae lo DPR ge nyabu sarua bae sok sambarangan kiai ngomong teh abong letah henteu make tulang cak satulangan letah aja henteu eta sasangeulana bae atuh gue main bae aing menyaho sia tilok boga ka nyaho supir ada ngentoge itu sia mah emang kiai osok beberangkatan gitu tetep kudu beberangkatan nyaho mah nyaho jasa nyaho di mana kiai makana ceng dah ahli sorga nu geus aya di sorga berbagai kelompok berbagai perorangan kapanggih nyana jeung ahli neraka bahkan ngageru weh tadi weh kok ahot waduh kamu di neraka ya iya nih an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan nyata nyata jelas kami ini telah ada di surga dan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah disampaikan dilanjutkan oleh para sahabat dilanjutkan oleh para ulama mengatakan bahwa siapa orang yang beriman takwa beramal soleh nanti akan diberi kenikmatan yang hakiki telah nyata sekarang saya merasakan surga yang luar biasa apa yang dikatakan oleh para kiai-kiai yang kebetulan kiainya juga bukan Kiai Golkar. Kiai Golkar mah nggak tahu sekarang di mana itu kepalanya, nggak tahu saya. Ini mah kiai yang asli.
Ya, dia pernah menyatakan bahwa siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, beramal saleh, akan diberi kenikmatan yang hakiki, surga. Saya telah menemukan qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Mantap bener. Bukan sekedar mantap, mantap. Ada apa sih itu di sana itu? Wah, tete banyak bener tete. Berbagai potongan semua. Udah pokoknya enak sekali dah. Buah-buahan banyak di sana, kendaraan luar biasa. Oh, pokoknya mah pengen minum, kita pengen air apa juga ada. Yang namanya bir Manson itu mah kecil. Oh, di sana di surga yang saya rasakan luar biasa banyaknya. Wah, pokoknya mah susah nyeritain jah. Sebab apa? Dulu kan Kiai mengatakan kalau Muludan Rajaban, dia selalu mengatakan siapa orang yang beriman dan beramal soleh, surga bagiannya. Di sana akan menemukan kenikmatan yang hakiki. Saya sekarang sudah merasakan angkot wajadna alaih. Saya telah merasakan ma wa'ada rabbuna haqqo, nyata-nyata. Yang mau saya tanyakan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Apakah engkau juga menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang tidak iman, tidak beramal soleh akan masuk ke neraka? Ini sudah menjadi kenyataan apa enggak? Nyana ngomong kolu naam. Apa yang engkau telah tanyakan tadi, bahwa kenikmatan yang hakiki bagi orang-orang yang masuk surga engkau telah merasakan. Kami pun telah dijanjikan oleh Allah dulu waktu di dunia. Kami telah mendengarkan para kiai ceramah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad, itu nanti akan diberi surga. Kebalikannya, ketika tidak beriman dan tidak beramal soleh akan dimasukkan ke neraka. Jelas kami sekarang telah ada di desa neraka. Oh, kamu udah di desa neraka? Iya. KTP-nya nomor berapa sih? Jangan ngomong KTP, gua panas nih. Ke saya di neraka. Kenyataannya sekarang telah ada jelas. Ucapan-ucapan para kiai dulu mengatakan orang yang tidak beriman dan beramal soleh akan masuk neraka. Saya sekarang lagi di kulub-kulub. Apa itu kulub? Itu yang gelotrok-gelotrok gitu. Masya Allah. Aing pohoan bahasa Melayu. Sika jawan ku bupati ka aing diondang teh yang poho tambah poho. Maka geus jelaslah ahli sorga nyaritakeun kanikmatan anu dirasakeun di sorga. Kitu keneh pertanyaan jang ahli neraka. Ku ahli neraka dijawab muhun, jelas jasa geus kapanggih ku ari maka nyeri siksa nu aya di neraka teu bohong. Fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka tidinya lah begitu aya ucapan antara ahli sorga jeung ahli neraka. Silih tanya silih jawab, celengkeung aya malaikat nyarita. Fa'adzana mu'adzinun ay nada munadin bainahum. Malaikat nyarita, wahai ahli surga, wahai ahli neraka, perlu diketahui al-la'natullahi 'alal zalim. Laknat Allah, siksa Allah ditimpakan, dirasakan, diberatkan ala zalimina, untuk orang-orang yang zalim. Tinggal ngahep-hep bae ahli neraka. Di neraka ngadengikeun omongan malaikat. Nu mana nu zalim teh? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Jelema
jelema-jelema anu menang lanat Allah nu ditibakeun diberakeun ka jelema nu zalim teh ieu jelema nu zalim teh waktu di duniana alladzina nyaeta jelema-jelema yasudduna nasan sabilillah anu nahan ngalarang manusia tina jalan ka Allah nyanana geus teu daek iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah di samping eta ngahalangan deui kanu deuk iman. Aya sekelompok manusia Kristen agamana anak nama hendak asup Islam disiksa kunyana ieulah jelema alladzina yasudduna an sabilillah. Awas kamu masuk Islam, akan saya siksa kamu. Tidak lihat kamu nih bapak nih, lihat nih mamahmu, lihat mamahmu, kita udah kadung nyembah ke Yesus Kristus. Dia itu Tuhan. Dia dilahirkan di Yerusalem. Dia Tuhan itu. Kamu jangan sampai salah. Pak, itu Tuhan dilahirkan di Yerusalem. Sebelum dia lahir siapa sih Tuhannya? Jangan ngomong gitu lu. Gua malu ntar. Pokoknya Tuhan aja itu dia. Ya kan dia dilahirkan dulu 25 Desember. Walaupun itu kan dimasalahkan oleh Paus Benediktus. Dia menyatakan karena dia sudah masuk Islam, sebab dia adalah meneliti bahwa menurut Paus bohong itu, bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember itu bohong. Saya sudah teliti, dari kebohongan itulah maka saya masuk Islam. Yesus itu bohong. Eta Paus nu ngomong setelah masuk Islam. Paus Yohanes Paulus pun mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dituhankan sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bohong itu Yesus. Yohanes Paulus nanya, naritakeun kebohongan Yesus Kristus. Nu kuari makana ditahan ge Paus Benediktus eta karena menyatakan kebohongan Yesus Kristus. Nah, saya mau masuk Islam aja Pak ya. Jangan! Dak kadong, tahu kadong lu. Itu bahasa Cengkareng tuh. Kadong lu, Tuhan kamu itu Yesus. Dia dilahirkan di Yerusalem. Iya. Itu Tuhan. Tuhan, sepakat semua orang. Jadi dulu itu mengadakan konferensi bahwa dia adalah Tuhan. Jadi eta nyieun Tuhan teh konferensi mun cek urang mah di MPR gitu. Blonnya. Blon. Jadi eta benang ngajukeun masyarakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebelum lahir siapa Tuhan, jangan ngomong gitu lu. Gua susah kalau gitu tuh. Susah gua juga. Gua juga gak tahu itu sebelum Yesus Tuhan itu siapa, nggak tahu. Katanya si Allah. Tolol tuh coba itu. Tapi lu kalau coba-coba lu keluar dari Islam, lu gua siksa lu. Lu kan anak gua siksa dah. Pokoknya mah kalau enggak kasih makan enggak sama sekali. Kalau suruh makan makan terus lu, sampai mejen lu. Apa itu mejen? Nah, itu bahasa orang pondok mejen tuh. Enggak tahu kamu mejen. Itu bahasa pangjore-jorena bahasa mejen. Di dunia enggak bahasa mejen eueuh. Masya Allah, tapi tetap baik hidayah mah datang, hidayatul khalqi, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Allah nu bogana kajen teuing di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga nu kafir, wayah datang mah hidayah Islam bae. Boro-boro eta deui ieu nomor 1 di dunia ngaranna ge Paus, eta makan imamna Kristen mah, tapi tetep bae wayah hidayah nyulusup mah ku Gusti Allah. Iman mahal, iman mah tapi kadang murah. Anak Ki Haji urang Bitung cuman sekolah doang di Semarang, balik ka dieu asup Kristen. Murikak bulu urang mah. Aya deui jelema ka Yogyakarta kuliah bebenean nyana jeung Kristen, balik hanya setahun ka lemburna menta ka bapana ditikakeun jeung Kristen. Eta mah no Kristen tah mah Kristen, masa no kudu kawin jeung Kristen. Di kuku lagi geus asup Kristen. Nauzubillah min zalik. Mahal murah hidayah Allah nu ngatur. Ya Allah ya Rabbi. Lamun urang nyaritakeun hidayah Gusti Allah nu agung, Abu Jahal kurang kumaha pinterna. Mamang ka Kangjeng Nabi tapi tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi.
tetapi Ki Umer anak bangsawan jadi jelema anu hebat luar biasa kaya rayanya nama pakaian anak gemun kuarima puluhan juta tetapi diberi hidayah ku Gusti Allah jadi pelopor jana perang diharapnya hidayah hehehe atuh hidayah mah hese jelema ti mana-mana daratang hayang ngadaekeun pangajian supaya leuleus hatena supaya leuwih nyaho ka Gusti Allah hidayah datang urang lembur di dieu mah endahan indit ulah seris ya segeun serikeun bloon sia aing kasinggung eta teh urusan Allah nu mantap kiai ulah sok mamarahan dititahna ge nyampai-nyampaikeun bae ulah sok marah duh tah budak kunaon teu nurut ka aing je titah nurut ge lain ka sia ka Allah matak lamun aya kiai ngomong kieu aing asana pindah meureun di dinya emang kunaon teu daekeun nurut ka aing salah balilahan ta kiai tampiling habak tah kiai kos kitu siana bae ibadah leuwih ti sia ajakan daekeun alhamdulillah teu daekeun atuh sia bae nu bener jalain kita nurut ka sia ka Allah kitu lah cenah kiai geus teu narurut cenah ka kula di ditu mah deuk pindah bae aya eueuh dirinya masjid aya nu salat aya berarti kan nurut ka Allah teu nurut ka sia aya naon di hate sia da jelema nama masjid geus aya ibadahna geus salat geus berarti nyaho ka Allah adapun teu nurut ka sia ngaji teu daek da ngaji ka sia dan lain sebagainya siana berarti teu wajar dituturkeun ku urang dinya lantaran di jerona aya proposalan ye dibabetkeun hulu sia ku aing sia tuh pan sia mah cenah kiai mah sayu kos kitu bae aing mah kos kitu pugu ngomong ulah nyalakeun di diri sia introspeksi jalan kita nurut ka sia ka Allah urang cicing di dinya teu ngaji ge teu magahan ngaji jelema geus balaleuneur teu kudu ngaji ibadah bae ka Allah baca Quran nu loba baca shalawat nu loba zikir nu loba jehe ulah sok aju kunaonnya teu daekeun ngararaji ka aing hawa nafsu eta kos kitu jehe nah alladzina yasudduna an-nasa an sabilillah nahan teu meunang ngasup Islam saya Kristen yasudduna an sabilillah saya Yahudi yasudduna an sabilillah urang kuari lamun nyaritakeun tentang penganiayaan Yahudi terhadap Islam Masya Allah aya nu geus 3 peuting saminggu teu dibere dahar datang ka dinya sugan teh dibere dahar tonjok yeuna huluna ku pistol ces golepa seringan penganiayaan Yahudi terhadap Islam emang kos kitu Yahudi mah ti baheula ulah dijadikeun ku kumaha biasa bae urang mah ibadah ka Gusti Allah geus aya catetanana di Lauhil Mahfuz apa kos kitu nyana mah nyana urang mah urang bae kuari nyaritakeun tentang dakwahna Yahudi di Indonesia je atuh emang nyana mah ti baheula dakwahna kos kitu nya mah deuk ngayahudikeun Islam urangna bae sing kuat iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah kakarak dibere kreditna ge urang ngelai kakarak dibere televisi bae ge ngelai dibere tayangan-tayangan bae ge urang ngelai datangkan teu berjamaah mimitina kablah ditu lemah teu salat je atuh urang anu salah jadi urang anu bener mah ya teu hayang aing diperbudak ku Yahudi piceun ta televisi urang emang sireman ganti tolol kayak aja tolol itu boloon bin tolol gitu gerak tuh nanti ngomong alay Yahudi atau aing Yahudi mah Uzair atau aing mah Kangjeng Nabi Muhammad Nasrani maka itu Yesus Kristus atau aing mah Allah jeung Kangjeng Nabi Muhammad kumaha cek Allah bae aing mah dina Al-Qur'an geus dicaritakeun politik menurut Al-Qur'an ekonomi menurut Al-Qur'an aing mah deuk nurutan eta nyana dakwah aing bae titik beres ujian ieu mah sok kabawa ku pikiran nyana Pak ayo sia geura dakwah di dieu je tolong sebangun panasna mah dunam jangan di dia ngembangkan Kristen Aisyah nggak sholat ingin tiap sholat aja mah orang pada yang seri Aisyah balinger kan dah ya tu pokoknya mah aing mah teu sholat ge aing kudunya ngembangkan ieu bentar ayang ngomong atuh pikiran siapa heulanan kudu sholat lah kalau mau naon sia pokona tak sebab nu kos kitu mah okos bener bae engke da gor tidak boleh panggil nya ku pendeta kamu ini ada apa sih? Pokoknya nggak boleh ngembangin di sini.
Nggak boleh, kami yang merasa tenggagu. Kamu punya mobil nggak? Punya. Bagus, jelek. Tuh bawa mobil saya. Yang mana? Oh no. Makasih ya. Yang kurang nomor kemarin teh pan sia galak amat teh ngomong. Lah, masing-masing basi agama. Masing-masing basi. Ieu urang negara demokrasi. Itu geus bae. Urang-urang nyana-nyana. Kok beda jeung kamari? Udah omong. Eta sia ganti mobil mana eta lah masalahna. Tuh kan. Ayeuna teu salat tokos kitu. Ayeuna salat lain ibadah teger mah. Ngaganggu kana salat aing. Ngaganggu kana perjalanan ibadah aing. Ieu teu beres ieu kajian kumaha. Eta. Urang kan kababawa ku hari. Kababawa urang ku hari make pakaian ketika Natal milu, make nu moncongong ka dieu milu, trompet milu. Urang lamun nyaho sejarah nama sedih sebenarnya. Kumaha di Spanyol baheula aya Raja Isabella. Pan Spanyol teh negara Islam. Mantak loba ulama jebolan Spanyol, orang Spanyol. Ketika raja tersebut dek ningali kebiadabanana, maka dibrondollah muslimin tembakan. Ketika nu nurut ka raja dicirian etalah make kerucut eta mah teh ditembak. Siapa yang ikut agama aku, nurut kepada aku, aturan-aturan aku, cek Isabella. Inilah tandanya di pakaian kopea eta. Kerucut, nah eta mah diamankeun ku nyana. Ieu mah yo anu tetep bae ka Allah, Kanjeng Nabi tembakan. Sabaraha puluh ribu mungkin ratus ribu buak. Aya teh nu make kerucut kabeh eta mah aman. Sugan teh diamankeun ternyata ditembakan keneh bae terakhir. Bawa ke tempat ini juga sama tembak kabeh beres beak kabeh etalah kopeah kenang-kenangan Spanyol datang ka kuari dipakai ku anak urang sebenarnya mah nyana teh nganyerikeun urang duh sia goblok kunaon make kopeah kos gitu eta teh penganiayaan terhadap Islam urang teh nyaho sejarah dipakai bae pan ku urang anak urang dibelikeun nyok. Oh loh, itu pamajikan orang. Milih hiji deui cenah jang di dieu, jang di dieu. Teu nyaho sejarah makana. Mun urang nyaho sejarah Inggris. Masya eta teh non kitu ngaranna pembantaian terhadap umat muslimin, mukminin. Ulah cukup pakai kopeah bae, cukup pakai kopeah hideung, make kopeah haji ulah make nu moncongong kos itu. Bila perlu geus urang mah daripada kos itu make helm bae geus. Make helm ka masjid geus make helm bae geus urang. Kunaon sia make helm lain daripada make nu ka luhur mending make helm bae geus. Salat geus dikitukeun bae geus make helm bae. Tuh, teu kebal pamajikan datang aya ka haji aya di masjid sing hade besi galak. Emang konon rada robah pikiranna. Lain maka gerogol ka masjid. Nah ieu alladzina yasudduna an sabilillah nu ngahalangan nyana dakwah menghalang-halangi untuk masuk Islam. Kabelah dieuna wa yabgunaha iwaja nyana terus-terusan dakwah neangan jalan-jalan anu sasar mengkolkeun tina bener kana sasar nyana terus-terusan ngondisikeun urang ge aya anak sia ieu tujuan deka mana bangun onon gitu ngaranna make samping bebas kula mah deuk mondok bae deuk mondok ka mana deuk mondok ka ditu bae kula mah hayang ngaji bae sakola bae sakola ulah mondok engkene sia hese teu boga ijazah mah hese dahar sia tah eta kolot wayabgunaha iwaja batur deuk lurus ka Allah dipengkolkeun sakola eta ge termasuk jahanam tah kolot je mang wayabgunaha iwaja eta batur deuk masantren hayang nyaho ka Allah hayang nyaho ka Kanjeng Rasulullah
melalui kitab Al-Qur'anul Karim anu dijabarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad melalui hadis Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, anu diijmakeun ku para ulama melalui kitab-kitab fikih dan lain sebagainya, nyana hayang nyaho ka Allah melalui syariat, naik tarekat, naik hakikat, cakolot da ulah sakola bae sia dibiayaan ku aing. Hayu hayang kuliah ka mana? Dekat Semarang, dekat Kudus, dekat Yogyakarta, dekat Mesir, hayu ku aing dibiayaan asal sakola. Ieu kolot wa yabghuna iwaja jahannam. J. Sia eta ngagogondol tas naon sih duit bah. Deuk ka mana? Deuk ka dealer bah. Maksudna deuk meuli mobil. Sabar duit eta? Aya meureun 270 mah ieu jeung meuli ieu Kijang Innova. Hei, Aisyah ku kabalinger, kudu digogondol duit, cukup mawa DP bae kredit zaman kuari mah. Sia ulah make cash kos kitu. Di pangajian ge Ki Uci cenah kudu cash bae. Ulah ngadegeun Ki Uci, moal maju sia ngadegeun Ki Uci mah. Ortodok Ki Uci mah. Ulah ngadengekeun geus sia maning kredit bae duit nu sawarena pake usaha. Jadi sia mobil boga per bulan katutup usaha sia ieu kolot wa yabgunaha iwaja jahannam eta. Ih anak dekat sorga hayang boga meuli mobil teh jang zarah jang ngaji lah neuk dikeskeun bae ja acara kredit tah haram nu model kos kuari lantaran dua akad antara cash jeung kredit beda harga kecuali anu saakad cash jeung kredit akur bae ieu mah kan beda. Ieu mah deuk lurus jalan ka Allah melalui cash diulah ku kolotna wa yabghunaha iwaja jahannam ta kolot dipengkolkeun ku kolotna masyaallah. Ceng sia ieu bangona nyekelan foto bae eta naon ieu bebene bah nala ieu bebene sia bapak ngalamarkeun ka ditu ke heula pan sia anak abah pan dilahirkeun ku emak sia ieu teh pan hasil totoker abah sia teh abah bebeakan amat bah maksudna sia supaya nurut ka aing capek nyeun sia nu bener bah ye ieu kieu caritana ieu si bebene sia ieu make jilbab make samping emang santri di mana mondokna di Kinasuha Putat aing teu sedap teresep aing boga minantu santri aing mah teresep hayang aing mah sia boga sia teh boga pabajikan teh ya nu kuliah ye bahasa Inggrisna hebat bahasa Jepangna hebat bahasa Koreana hebat tah eta nu kos kitu ulah nu make jilbab kos kieu aing mah teresep ye boga minantu kos kieu ye paling ge salat bae kos kitu kita dagang teu bisa kita nanaon teu bisa teresep aing mah kajen teh teu salat pokona majikan sia asal modern ieu kolot wa yabgunaha iwaja jahannam ya kolot loba jasa ieu kolot di urang kan nu jahannam asana bagi dua bae di majelis ge ieu jahannam kabeh. Ya Allah ya Rabb. Ceng, saya ngeluarkeun motor ke mana? Ngaji, bah. Ke mana? Celongok. Ya Allah, ya Rabbi rumah tangga sia moal beres ku ngaji. Moal anggeus ku ngaji, deuleu pamajikan sia tuh. Atuh pan sia eta keun kudu dahar, kudu naon emang ngaji ku situ diberean duit ku kiai. Moal beres ku ngaji beresan heula imah tangga sia tah kajen ku kumaha ge je ulah ngaji bae abah teresep neuleuh sia ngaji bae mun abah neuleuh sia dagang aing resep tapi ngaji bae abah teresep wa yabgunaha iwaja ieu kolot beuleum habak bawakeun obor ku naon sia beuleum abah pandek beuleum daripada di neraka mending ku ari bah sia masukan teman-teman wa yabghuna yatlubuna sabil iwaja nu bener disalahkeun nu deuk ka dieu ka katuh diulahkeun nu deuk lurus diulahkeun teh iya naon ieu ieu muludan bidah teh sok macem-macem segala muludan segala naon nyaritakeun Kangjeng Nabi kan lah geus teu kudu muludan ya di dia ya tah teu kencan muludan geja salat biasa sagala biasa ini muludan gandeng ngakeun muludan sagala rupa
ieu mah kokolot lembur ngaikeun muludan supaya rabat tambah cinta-cinta ka Gozem. Lah, bedakeun geus 10 muludan. Wa yabgunaha iwaja. Jahanam tah budak. Jahanam usir habak jangan mokos gitu ya. Brak usir diusir beneran. Wa yabgunaha iwaja. Nu loba jasa ieu mah. Nu wa yabgunaha iwajana, nu mengkol-mengkolkeun. Nah. Anak, kamu ini cita-citanya pengen jadi apa? Letik kan. Saya cita-citanya pengen jadi ustad. Jangan jadi ustad, jangan. Coba jangan jadi apa? Jadi apa saya pengen jadi kiai, Pak? Jangan, nggak bagus. Apa jadi apa? Masinis aja. Ya, masinis kereta api. Belum tak kolot. Jadi ustad ulah, jadi kiai ulah, jadi masinis. Satu naon bedanya jeung tukang beca masinis mah. Ngan beda saeutik doang itu mah buleud setirna ieu mah panjang. Ya Allah, ieu wa yabgunaha iwaja. Ya Allah ya Rabbi. Neng. Ieu kakak kieu Neng. Naon? Jaimah geus teger, mobil atuh geus aya 3-4na, perusahaan geus maju. Quran kan nitah nyandung. Nah, ieu mah kakak mandek adil saadil-adilna. Pokona mah mun di Neng 2 poe, di dieu 2 poe, mun di Neng sapoe, di dieu sapoe. Eta mah kumaha musyawarah jeung para syaitonir rajim engke. Nah, ieu kumaha Neng tah? Kumaha tah kira-kira jai imah geus teger kendaraan aya kakak usaha geus alhamdulillah. Asana meureun sapoe 10 juta mah kakak teh akan ngahasilkeun ka Jakarta ku Neng di bank ge loba keneh kan duit. Nah ieu mah kan masalahna ieu karunya loba awewe anu teu boga salaki. Ger terutama aya janda-janda, aya yatim mah tak karunya ka yatimna kakak mah. Atuh heuh ja kakak mah ai soal kikituan mah jeung Neng ge kurang kumaha ngan yatim. Kan ai mere langsung ka yatim mah kan teu bagus. Ai kitu mah kan makna dikawin kan jadi yatimna kan bagus. Yatim. Mulai geus ceuli aya galedeg dadedor. Ieu bandek lain nanya wah kitu ieu mah kira-kira ridho teh henteu. Wa yabgunaha iwaja. Tuh siapa emang hayang meureun. Masya Allah. Tapi pamajikanna nganasehatan, Kak, kula ge janyaho, ja kula ge santri, imah dosa kieu mah geus leuwih ti teger atuh kendaraan ja hampir teu kapake, duit ja loba. Kakak ieu ngadidik kula ge hiji teu kadidik ku momun 2. Kak kira-kira kakak kumaha tah engke di akhirat tanggung jawabna kula ge ieu bisa salat, bisa puasa dan lain sebagainya. Lain di kakak meunang ti sejen. Engke kakak lamun kawin deui teh kakak kumaha? Aju kakang ke berat ka ditu kulang ke teu gilir-gilir eta siap untuk ka neraka jahanam. Bel. Tungtung nama tol. Hadena cek awewe emang sia mah yang kitu bae. Dasarna sia mah bung waya gunaha iwaja. Udah loba jasa ieu. Mengkol-mengkolkeun jelema tina arah nu lurus ka Allah ka Kangjeng Rasulullah dipengkolkeun. Walaupun undek pesantren dipengkolkeun sakola, walaupun undek kes dipengkolkeun kana kredit, walaupun nu cita-citana yang jadi bagus dipengkolkeun dan lain-lain sebagainya. Cara dagang nu bagus mah kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Yahudi. Di Islam kudu kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Nasrani, dipengkolkeun ku urang ku cara kafir. Wa yabgunaha iwaja. Iyalah jelema anu zalim. Di Indonesia lain make aturan Al-Qur'anul Karim, make aturan-aturan kitu ham. Nah iyalah negara geus mengkolkeun anu urang deuk ka Allah, urang deuk ka Kangjeng Rasulullah, mampu lain mampu deui. Lain lalagang tapi kan dihalangan lah ku saha nu ngahalanganna mal bejakeun si eta bae pokona malah. Nah ieu pemerintah urang teh wa yabgunaha iwaja sebab teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim zalim. Mun nyaritakeun pemerintah adil di Indonesia eueuh sahuntu-huntu acan sebab teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Ketika kajian geus teu make aturan Al-Qur'an maka demokrasi asal sing bener demokrasi mana buktina wa yabgunaha iwaja. Polisi yabgunaha iwaja, ABRI yabgunaha iwaja, DPR yabgunaha iwaja.
itu kene pamarentah ya bunaha iwaja tinggal tunggu we paeh jahanam di cenah kiai sok sangeunah nabi ulah kitu atuh nyuran aing mah kitu bae supaya sadar doang ieu masalahna oh jah heueuh supaya kitu doang. Nah malaikat nyarita laknatullahi alal zalimin lanat Allah dibikeun dibere ditembelkeun ka jelema nu zalim yare jelema nu ngahalang-halang kana agama Allah jelema nu mengkol-mengkol kana lurus supaya belok supaya mengkol ieulah bari manehanana wahum kafiruna bil akhirati nyana teu percaya ka akhirat geus pugu Yahudi geus pugu Nasrani teu percayaan kana yaumal jaza jaga di akhirat gitu kene berbagai kafir teu percayaan di akhirat bakal aya babalas urang ge percaya kosdu teu percaya lantaran cak haram cak agama nyana terus bae ngalakonan haram ieulah sarua jeung wahum bil akhirati kafiru ahli surga nyarita jeung nanya ke ahli neraka ternyata nyaritakeun tentang kanikmatan di surga kapanggih nu baheula hanya carita ku ari bakarasa kitu kene neraka nu baheula hanya cerita ku ari bakarasa coba dongeng Kangjeng Nabi anu ngerenyet hate urang nu sabenerna mah ketika berjamaah Kangjeng Nabi ngabariskeun jajaranana kadeuleu si A si B si C unggah salat kadeuleu si A si B si C satu ketika nu saurang ka mana si eta muriang cenah oh muriang dilayat juk Abu Bakar urang ngalayat ka ditu barang dilayat ka ditu sehat keur diuk bae kieu aya naon deh Rasulullah bejana maneh ieu cenah muriang pan teu aya berjamaah muhun abdi muriangan sanes abdi nu muriang nama kunaon abdi ieu lain muriang naon manuk abdi maot abdi hajus leuleus oh atuh teu naon kemaotan manuk haju ngajadi leuleus kula tetep taziah ka anjeun paeh manuk ngalayat tatangga paeh di urang teu galahayat urang wahara Kangjeng Nabi mah hese nuturkeun lagi masyaallah istimewa tak ilah Kangjeng Nabi teh dicaci dimaki diludahan diciduan dihalang-halang Kangjeng Nabi datang ka ditendenan kotoran dina pundak Kangjeng Nabi Siti Fatimah langsung tadang nyalametkeunana Sayyidah Hamzah malah datang ka dokdak Sayyidah Hamzah jeung Abu Jahal kabelah dieuna Kangjeng Nabi tenang bae tentrem bae biasa bae terus-terusan ayat turun nah ketika ayat turun sampaikan ke Abu Jahal disampaikan deui ka tokoh-tokoh nu sejen kumaha Abu Jahal cuma sekedar senyum-senyum bae bohong lamun endeuh datang ge wahyu lain kanyana kain bau tepan bahasa pohara lain ka Muhammad dek datang wahyu mah kain kudu nage emang muliaan sa Muhammad jeung aing sia mendarengekeun bae sabira Muhammad udah kamari tamatu yeuh macem bae geus kos karar itu bae aya nu istimewa harita tokoh babaturan Abu Jahal ngaranna Walid bin Mughirah gagah aya di nyana keren aya di nyana sugih aya di nyana kolot aya di nyana ngadenge Muhammad teh didatangan mukjizat di tangan wahyu ngajebian bae ki Walid teh segala wahyu segala endeuh ge ka aing lain ka Muhammad pangeran mah moal bodoh pangeran ge leuleus saha di Mekah teh tokohna saha nu mulya anya pangeran bodoh menyemere wahyu ka Muhammad jelema miskin budak kamari atuh mun ge pangeran bener deuk mere wahyu atuh ka aing lain ka Muhammad hei pangeran mah teu bobodoh teu bubudakeun pangeran eta bahasa kos kitu aya eta di Kendal di Cikupa teh pangeran mah teu bubudakeun eta aya eta percis eta kos bahasa Ki Walid eta ya Allah ya Rabbi oh bareng ge sarua eta menang nyonto di ditu meureun teu bubudakeun pangeran heuh tembang parangsana tah
parang sana. Masya Allah. Ceki Walid, "Lau kanatin nubuwatu haqqan lakuntu ana aula biha minka li'anni akbaru minka sinnan wa aktsaru minka malan." Muhammad, aduh hareup jeung Kangjeng Nabi. Sia ulah sok macem-macem segala ngaku diturunan ayat, ngaku diturunan wahyu ye, dengekeun. Deuh kumata sia ye saha ye aing ye. Aing teh tokoh di Mekah. Dengekeun ku sia ye. Muhammad, ulah sok sambarangan segala ngaku-ngaku dibere wahyu segala macem-macem. Ya, law kanatil nubuwatu andai kata kenabian ieu hak, lakuntu niscaya kaulah ieu leuwih hak leuwih utama tibatan anjeun jadi nabina lantaran kaulah leuwih loba hartana leuwih kolot tibatan anjeun umurna moal datang ka kasia mun datang wahyu endeuke ka aing. Coba eta itu Kangjeng Nabi dia ngomong gitu tuh biasa bae teu ngajawab teu kumaha lantaran teh lain jawab hasud teh mah geus teu meunang diladenan. Tah kulantaran Walid bin Mughirah pohara jasa ka Kangjeng Nabi hasudna datang ka ngomong kitu, ya Muhammad lamun bener kanabian bener turun ieu kanabian ku ari lain ka sia kai kajeun ku kumaha ge sebab aing leuwih loba harta tibatan sia jeung leuwih kolot tibatan sia awas sia ngaku-ngaku deui. Turunlah ayat ieu, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah wallahu a'lamu bimuradi. Wa idza ja'atum di mana-mana datang ke ahli-ahli Mekah ayatul mujizat ayat ala sidqin nabi kana ngabenerkeun Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh nabi qalu cik ahli-ahli Mekah tem lanu'mina kami mah moal percaya sama sekali bahasa nagelan huruf napi nasab istiqbal paten huruf lan tepaten jadi lamun urang ngaji nahwu teh ya ieu huruf napi macam-macam aya la huruf napi aya ma huruf napi aya lam huruf napi aya lan huruf napi paedah-paedahna kudu diaji. Urang mah iker narkiba biasa la huruf napi ma huruf napi lam huruf napi jazm muqallab lamun lam huruf napi nasab istiqbal ngan dikitu-kitu dah begitu urang notor kana makna hiji-hijina huruf napi pohar mentak maka sama sekali pan coba diterjemahan tafsirnya moal aya sama sekalian malah ya. Tapi lamun urang ngaji notor lan huruf napi nasab istiqbal sama sekali aing mah cak ahli Mekah moal percaya samet-met acan kasia Muhammad hatta nuta sehingga kami didatangkeun ku nu maha kawasa mislama utiya Rasulullah samodel wahyu mujizat nu sok didatangkeun ka Rasul-Rasul Allah tina risalah wahyu artina kieu aing mah moal percaya sama sekali ka sia Muhammad bahwa sia teh nabi lamun aing teh dibere wahyu ku nu maha kawasa mun aing dibere wahyu dibere risalah ngajelaskeun bahwa sia teh nabi kakarak atau Jibril datang ka aing. Assalamualaikum saya abdi Jibril. Oh enak Jibril ieu ngabejakeun bahwa Muhammad teh rasul diangkat ku Gusti Allah kakarak aing percaya satungtung aing teh dibere wahyu aing teh dibere risalah aing teh kadatangan Jibril aing teh percaya ka sia Muhammad pan eta lain lalaga heuh bahasa geus pohar jasa. Masya Allah ngandak bahasa lan layaflahal qaum walau mual bahagia kaum masyarakat di hiji negara nu masrahkeun urusanana ka konde mal beres kajeun kumaha atuh sapiranya nama ceurik urusanana tuh konde mah mun boga kahayang gede jasa pan di mana-mana boga karumit menyeng nyawa sia menyeng eta kos kitu awewe mah kurang dijadikeun pamimpin lublon urang lembur kiai kulon haju pohon ka Al-Quran
cek kiai teh itu menang sote cenah imam sholat imam negara memenang coba deuleun heula ku sia bahasana deuleun heula bahasana masya Allah ajukan saukur dibere kieu doang ngagilek kamari mah teu meunang awewe jadi pamingki barang didatangan mangke bisa teu ka dia ibu atuh teu meunang sia barang datang mah yang menang-menang balah yakin nanti barang gede mah dibere budak daripada lalaki teu beres atuh mendingan bikang geus parahnya dakwahna masya Allah segala rupa ge nu nyaaheun ka anak mah bikang dalilna geus kos kitu bae lalaki salaki bapak ka anak kurang nyaah tapi indung mah ka anak nyaaheun jasa atuh sugan bae cenah pamimpin awewe mah karayat teh geus sakumaha indung ka anak pohara paneta tilok aya anu ngadekeman anak kotok jago mah tapi kotok bikang mapan be didekeman punya anak eta dalilna kos kana ditu beta Kiai Golkar blor masya Allah padahal bahasana lan layaf lahal qaum ya Allah iya geus sarua lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah cek Walid bin Mughirah ye liana aksaru malan wa akbaru sinan aing leuwih loba harta sugi aya di aing wa aksaru siru akbaru sinan kolot aya di aing moal bubudakeun pangeran ge mun teh mah neuk ngangkat nabi pasti ka aing kajen kumaha ge aing teu percaya ka sia Muhammad sia sebagai nabi lamun aing teu dibere wahyu ku Maha Kawasa ngajelaskeun bahwa sia nabi atawa Jibril datang ka aing bahwa nganyatakeun malaikat Jibril sia teh nabi karak aing percaya moal bisa tama kos kitu mah bahasa sogol tama bahasa hasud tama kos kitu nu mentek dijawab ku Gusti Allah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata urusan nurunkeun ka rasulan Gusti Allah nurunkeun ka nabian Gusti Allah jelema nu deuk diangkat jadi nabina atuh eta teh makhluk Allah hamba Allah atuh urusan hak beta tama Gusti Allah secara mutlak nyanggakeun sadaya-daya cek Allah Allahu a'lamu Allah anu maha uninga haitsu yaj'alu risalakan ngajadikeun ka rasulan terhadap Kangjeng Nabi hamba Allah atuh ndek naon dipake ka hayang-hayang iya atuh tah urusan Allah sanajan sugih aya di walid gagah aya di walid kolot aya di walid aya ku Allah teu dek dipilih mah atuh kumaha Allah bae Abu Jahal sakitu pinterna gagah aya di Abu Jahal pinter aya di Abu Jahal segala rupa aya di Abu Jahal tapi ku Gusti Allah teu rek diangkat batuh teu bae Kangjeng Nabi jelema fakir yatim Kangjeng Nabi tapi ku Gusti Allah dipilih atuh ku Gusti Allah dipilih mah Allah maha uninga ndek dikumahakeun ge kumaha Gusti Allah bae atuh masya Allah tuh dementek Gusti Allah mah uningeun sama sekali uningeun persis uningeun secara mutlak kana tempat anu bagus jang piteuneun liwat di hari salah nu mantak piteuneun ku Gusti Allah karisalahan jeung kanubuahan ka Kangjeng Nabi wa haula'i laisu ahlan laha eta mah ahli-ahli Mekah anu buang kawara anu sara rombong ngarasa sugih ngarasa gagah ngarasa pinter laisu ahlan laha teuh lain ahlinya nama kana karisalahan buang kawara mualah nya nama kitu ngedebat malah nya nama ngahalang kana kanabian jeung karasulan emang hasudna kos kitu eta keur carita ngangkat kenabian terhadap Kangjeng Rasul kabelah dieuna ngangkat kesahabatan kabelah dieuna ngangkat kawalian ngangkat ka ulama soleh ulama salafus sholihin diangkat ku Gusti atuh emang geus diporsi-porsi ku Gusti Allah ye dik diangkat jadi wali dibere kuat bae diangkat jadi wali ku Gusti Allah teh hiji peutingna teu sare bae kuat bae kadua zikirna kuat bae katilu dibere dahar saeutik kuat bae nginum saeutik dahar saeutik kuat bae aya wali anu model kos kitu aya wali dahar bae biasa tapi diangkat jadi wali atuh kumaha Allah bae jadahar gembul nginum gembur hees kerek biasa
awakna lintu biasa tapi jadi wali atuh kumaha Allah bae tambah jauh urusan Allah ngan ieu perjalanan mah kudu kos kitu bae sebab ninggalkeun opat nek jadi wali teh hiji makhluk nomor kadua dunia nomor katu nafsu nomor kaopat setan kan saukur sakitu lamun urang geus eueuh opat urang bakal akur jeung malaikat geureuh mantak roh urang teh engke bisa ngobrol jeung roh muqaddasah lamun urang geus bersih di diri urang ulah aya hasud ulah aya syirik ulah aya takabur ulah aya hubul jah ulah aya hubul mal ulah aya hubur riasa di jero ieu teh masyaallah diceunaan kabeh nu kos kitu teh ulah aya koret ulah aya gitu bodoh ulah aya goplah diceunaan bersih sakumaha kaca mentos dibersihan herang sinar bakal keluar sinar ilahi nilai jelema bakal akur bae nu sugih dadamelan Allah nu sudah susah dadamelan Allah inu gagah dadamelan Allah nu lemah dadamelan Allah sadayana ge ieu sadayana dadamelan Allah adapun kasepna adapun jorekna neuleuh urang kanyana kasep jeung jorek eta mah nafsu nu biasa diwatekkeun kana mata jeung kana ceuli sebab watak mata urang teh mun neuleuh hayang kanu indah-indah watak ceuli mun ngadenge hayang kanu merdu-merdu watak irung mun ngambeuh hayang kanu sengit-sengit watak letah mun ngarasa hayang kanu lazat-lazat eta mah watak-watak manusia disebut manusiawi di mana-mana urang can ngageser eta moal diangkat jadi wali ku Gusti Allah sebab urang bakal aya perbedaan bae neuleuh jelema ieu mah geulis ieu mah goreng ieu mah naon kitu gagah ieu mah teu tatapi lamun geus perwatakan ieu dileungitkeun ku urang saeutik-saeutik dedeuleuan teh ku ari mah lain kadinya perwatakan eta tah disebut khariqun lil adat dedengean teh geus lain kana suara indah tapi dedengean teh kabeh teh ieu teh dadamelan Allah nu mantap geus nikmat hirup teh munfarid sorangan duaan jeung Allah aing diri duaan jeung Allah aing sorangan duaan jeung Allah aing tiluan opatna Allah aing limaan gedepna jeung Allah nu sejen geus teu kadeuleuh ieu lah perwatakan eta tah watak eta nu endek di ku urang diopenan teh eta nu hese nalika aya keuleuh watak eta dakwah moal beres kajen ku kumaha ge sebab nuturkeun watak urang lamun urang geus eueuh etaan dakwah ngeunaheun sebab watak geus eueuh dakwah bae haram bae wajib bae sunah bae mubah bae subhat bae bidah bae lantaran henteu ngilukeun watak ketika urang nuturkeun watak teh nah diondangna ku saha ku bupati cak watak urang merena gede meureun nyebutnya bupati masana ieu sabaraha bupati merena ieu diondangna ku saha ku bos limbahna nu ngondang nasa yatim teu bogaan bapak teu mah bejakeun waktu gitu watak eta kos kitu tah eta mun masih kene aya watekan eta moal luhur agama mah moal luhur ku ajun ti ngomong saadag-adag tetep maluhur sebab aya kadua di jero hatena dakwah teh aya kadua mun geus galeungitkeun watak eta kakarak cel agama luhur contohna dicekel ku para wali Allah ku sababnya da geus galeungitkeun watak eta hiji bae Allah nomor kahiji nu sejen nama nomor sabaraha nu mantak Allah lalu kadeuleuh urang mah makhluk lalu kadeuleuh Allah nomor 2 ibadah teh urang mah sesa gawe tani sesa tani karak ibadah gawe sesa gawe karak ibadah di kantor sesa ngantor karak ibadah jauh waktu sama ka Allah ai waliullah mah ka Allah tani geus nomor sabaraha digawena nomor sabaraha ngantorna nomor sabaraha dina zahirna ngantor ge hiji Allah nomor kahijina urang mah pan nomor kahiji dunia jeung makhluk Allah na nomor 12 moal beres kajen ku kumaha tah ieu lah nu ngaleungitkeun watak eta nu hese teh supaya neuleuh akur bae ka parawan jeung ka nini supaya akur encan naon geus hehe we hese-hesena burung ilmu encan bisa mawa urang ka maripat ka Gusti Allah ilmu mah bahkan jadi hahalang lamun urang pinter kemudian urang sok asa aing pinter beuki jauh jeung Gusti Allah
Quran talar tinggal taral hadis tinggal hadis bagi jauh ka Gusti Allah. Contohna sakumaha kamari teh Ustad jahun bahwa neuleu awewe teh haram nyana panceramah. Saudara-saudara sekalian, hati-hati, mata ini titipan dari Allah, jangan sampai kita perlihatkan kepada yang dilarang oleh Allah. Salah satu yang dilarang ialah melihat wanita yang bukan mahram, itu adalah haram. Cikemeh mah nyana tas ceramah kos kitu turun di panggung aya rangda ngalirik. Ngedeketan nomor HP-nya berapa sih? Ayo sia cikemeh ceramah begon teh. Ilmu teh bisa ngahalangan kan. Sebab naon eueuh ma'rifatan. Bohong berarti ada ceramah. Ketika geus aya ma'rifatan, urang bareng lempang, aya wewe. Nu digigireun urang melantaran eueuh ma'rifatan, lalu wallah amat teh budak. Masyaallah. Ya Allah pipina parah. Tapi ketika urang aya ma'rifatan mah ditegor ku Gusti Allah. Haram. Ulah di deulu. Atuh biasa bae. Sakumaha deuleu kadal bae. Mah kadal atuh kadal mah liwat teu liwat kitu bae. Urang sugan ngarenyek aya kadal dan henteu. Atuh lain berarti nyana kos kadal lain. Kayak gua kadengeun mah ku awewe bu aing dianggap kadal ku sia lain gitu. Oh pangaruh ka urang. Ditegur ku Gusti Allah ketika aya suara-suara musik, woi calon presiden urang keur nyanyi. Pada aya anu kitu encan ma'rifat ka Gusti Allah nya bari ngagadekeun. Oh piano. Dilenget-lenget kunyana ngeunaheun oge tah. Waduh, ngeunaheun oge. Padahal ilmu aya di nyana. Teu meunang ngadengekeun musik, ilmuna aya di nyana. Eta ilmu can bisa ngahalangan. Tapi jelema nu geus marifat ka Gusti Allah ketika ngadenge cek Gusti Allah ulah dengekeun musik kita alatul malahi haram. Allah negor. Entak dihipiz ku Allah diraga diraksa dijaga. Allah nu ngajagaan mata urang, nu ngajagaan ceuli urang. Diuk bisa bareng, lempang bisa bareng, ngehijian bisa bareng, perasaan moal bisa bareng. Moal bisa bareng. Sebab si itu mah teu bogoheun ka sarwiti, aing mah bogoh ka sarwiti. Moal bisa bareng. SMS naga lain deh. Oh, waliullah mah tenang bae. Rasa kungakuan sebab Allah ngajaga. Allah ngaraksa. Eta nu mahal mata kos kitu tah. Nah, eta kunaon eta? Ieu nyana napaan mata supaya watak minimal kurang. Napaan ceuli minimal supaya rada kurang perwatakanana. Nu menta ka ditu na cuekan mah teh hayang nonton TV teh hayang ka radio teh hayang nanaon teh hayang. Jak geuninganan cak Allah ulah. Oh, atuh geus bae. Geus bae jadi saurak seakan-akan nyana teh babarengan karasalah ayat innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Atuh ana bareng jeung Allah mah isin ketika urang deuleu nu dilarang ku Allah. Isin ketika ngadenge nu dilarang ku Gusti Allah. Allahna anu ka urang ngajagaan. Urangna berangkat wahaja sekuat tenaga hayang ulah neuleuh moal bisa. Kiai gede jasa ilmuna tapi ku Allah teu diraksa atau kiai mah kiai bae udang-udang mah gede di. Udang-udangna gede mun ceramah teh ya. Sorban ka dieu make jubah biasa. Woi saudara-saudara aya nu geulis ka dieu bae. Cak nu beladipan eta kiai ka ditu bae sih. Orenganan aya jahe di dieu. Ilmu aya di nya nak moal bisa teu dijaga ku Gusti Allah. Anak teu dijaga ku Gusti Allah ya dikanarakakeun lah. Ji mah kumaha ieu? Ilmu mah ilmu bae. Nu hese eta ma'rifatullah anu boga rasa dijagaan ke ku Gusti Allah. Nah, ieu nu mahal mah di dinya. Mentak napaan eta lah tapa dihandapkeun tangkal caringin mah gampang. Wiridannya na didinya yang datang keris batu koclak bila perlu nyanana nu koclak gampang.
tapi napaan eta nu hese mata Masya Allah balik bari mah dedeleuna geus lain ieu dedeleuna kuari geus teu ka dieu dedeleuna geus nu ieu kuari geus lain nah ketika dedeleun masih nu ieu kene maju teh di mata ieu deuleu batur universitas 2 tingkat deuleu batur pondok pesantren 2 tingkat matak naon atuh aing ge lamun sebatas mata ieu proposal ajukeun maju ieu ujian agama pandangan maju agama datang ka mata ieu proposal punyana dikaluar-kaluarkeun ayo dibangun-bangunkeun 2 tingkat jadikeun yayasan jadi maju cak mata ieu ningkat kuari jalain mata eta nu ngamajukeun agama mah tah ramean doang nu ngamajukeun agama mah mata ieu kuari tek datang ka mata ieu ke jamajuna agama mah kapan ku pengamalan ai kos kitu mah sakira cangkang jagong ge mun urang meuli jagong janu di dahar mah lain cangkangna jagongna cangkangna mah dihijikeun di beuleum asana ieu mah pondok beuleumeun kajen kumaha mulai make nu ieu ja kacang ge kacang sakitu bagusna eta nu dipilihan ku urang cangkang kacang teh nu bagus anu hideung nu gepeng embung hayang nu bagus ketika datang ka imam mah dipesek-pesekeun nu diala kacangna ai cangkangna dikamanakeun di beuleum asana majlis beuleumeun ieu sebab naon eusina ja eusina meuli kadu sakitu buadena jeung bagusna timbang datang ka imam pesek nu diarah jerona ai cangkangna di belum nah asana mobil belum ya maka iya dah kurang lebih ja atuh ka Allah neangan ridho Allah mah teu kudu boga pondok bagus daripada pondok bagus nang hasil teu beres mah mulai kuari teu aya nu datang ka imah kiai ajukeun proposal bae jangan ngabangun pondok supaya maju ieu kan negara urang persaingan deuleu agama-agama nu sejen dulu universitas henteu geus aya pondok modern ge teh mah kajen kan kula mah moal henteu ieu mah kieu kula ieu deuk ngabantu ka kiai asal kiai mah tanda tangan bae henteu lah kunaon emang kiai ke duit pemerintah teh mun make ieu mah ngeunaheun golosor 100 juta golosor 200 juta tapi lamun leuleum make ieu asana ieu duitna duit pajak teh kapan haram mulai lain sembarangan berarti ya kiai lain sembarangan berarti kiai geus neuleuna make ieu sabaraha tadi ngajukeun proposalna 50 juta lah embung kecuali 500 rantai apa kiai kos kitu ya